Oh, jadi arek. Raha. Teng mah. Kayak kabos itu. Enggeus. Raha. Nah, kayak isukan pagi to. Udah. Nah, isukan kayak mau kali itu deui deh. Aya tenang ke. Beraku ya. Benar, ini mah kamar yang poho. Dia kalau ya. Kumaha. Ya, utang mangke tenang isu kepake itu dibayar. Urang langsung kali itu ka bos. Lain masalah na urang ka bos. Bos na nanyakeun Oh. wae gitu. Oh, kamar ge urang geus janji emang lagi. Nyata urang kamar di kaburitan, balik di sawah. Sawah atas naon di sawah? Ya, eta biasa ngalakeong. Ya keur naon? Itu para bebek naon-naon. Buka parabanan gitu. Aya bebek 2. Lebih kang kabeh deh. Buset kade deh digawean. Etik lah. Naon da eutik? Nah, geus pokona intina utang ge dibayar kali itu lah ka bos. Ya, Heeh. kayak ditungguan di bos. Tungguan di mah. situ nya, heeh. 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 Ulah bener-bener. Semoga gagal geus bukan mah pastinya. Heeh, kayak ya. Ma itu bos nanyakeun wae butuh kepastian Pokoknya mah. pasti cuman mah. Sawah mau dibuara lagi, ampun-ampunan uang mereka udah cara mintaan duit nah waktu unggal sore ka imah. Mereka talur pageto naon ban. Iya. Coba itu. Gimana kan ya beren? Balik juga mana sih ampunan Angin numpan naon di. Jelema ya. Masalahnya lagi kami nantu orang ya. Gua ada gua tuh bukan minantu teh hiji ya. Pun ampunan ya. Wah, barang tulang ge lalaunan atuh. Iya mah lain barang pakaian ini mah. Ya enggak malu lah. Sekolah kan emang gitu wae mana mah. Tas di mana sih itu aman di Sawah eta, soalnya enggak gitu hate. Kan ya gitu, urang tuh wae lah. Enggak maklum, sudah urang keblok ieu. Saya jual sawah tuh bayar hutang deh. Mungkin bukan manehna ieu. Mun manehna maot dah. Aduh, dah. Ya beres utang mah urang gitu. Nya. Orang deka itu lah nya. Heeh. Sama bos lah ya. Heeh. Tungguan wae ku bos. Heeh, sok. Kabos kita urang langsung kabos atuh ka imahna. Ya, wah dia pantasnya maraban sapi juga Balik di sawah aja baca apa ya mas sapi kok ngurus gini sapi orang kok ampun-ampunan. Maraban juga Ya. Gua sapi 10 nya 2 ya segini dikiritan wae. Minantu gua ada kenapa kan molor yang molor hutang rawe di mana-mana kok ampun-ampunan. Ini segini dikiritan wae ya. Ampun-ampunan ini sapi 2 kek. Kiritan wae. Maraban juga Baik di sawah pan orang mau buka jukut ngarit naon pan. Untuk orang saya sih, tapi nanti kan molor yang molor. Gue ada nanti berapa mereka gue dijual nggak kurang. Ampunan. Ampun musim ini ya mau buat liwat ya. Buat ukur maraban sapi naon pan. Iya. Dicoba yang usaha ki kalau naon deh ya usaha orang dengan usaha sampingan ya duit ngis teu boga pan anak rendai nungtung nama usaha banda tinggal dua anak ya ye ampun jelema dengan luat liwat we gue lewat aing ye jelema teh jalan mundu gitu. Kang, punten Kang. Naon dia? Bade tumanya Kang. Aya naon teh? Bumina sate tukang paraji beranak. Dukun, dukun. Mainja gitu dah. Tuh, belah ditu tuh. Tanyakeun ka aki-aki belah ditu tuh. Oh, di ditu. Oh, coba ka ditu nya. Nuhun Kang nya. Ayo. Aya wae jelema teh neangan. Aduh, paraji jelema.
Iya dua sih gula dewa tapi orang mau bahan ya. Apa ditawar-tawar orangnya ada gawe gimana ban sapi we. Nah, kebenaran ya. Aya naon dia Pak? Nah, puguh Pak, Naon ya? bapaknya. Ye. Ini Numpang nge manehnya. numpang naros jeung nanya ieu teh. Nanya naon yang? Ari bumina budukun baranak di mana nya? Oh, teuing atuh asa-asa ngadeng dawa oge. Ari itu tuh orang ngobrol na itu sugan. Di mana? Eta di lebak dinya sugan tah ngamengeuna bari ieu ngopi panaon padinya mah sugan Aya aya. kopina. Sugan gitu ge. Puguh pamajikan kuring teh. Geus 5 tahun, 5 bulan, 5 menit, 5 jam tapi ka detik ieu can kaluar ngelendung beutengna. Oh, jadi baru meureun. Heeh, cenah kudu ka dukun baranak. Oh, nya asa-asa ngadenge buku. Cenah di dieu aya di daerah ieu. Kayak orang ngobrol sugan kalinya kalebak sugan. Kudu kan lebak wae Oh, ngobrolna. nya bari diuk naon pan dieu mah pan aya sapi naon pan Nya sugan di dieu mah bisa neangan inspirasi. Dia mah ada moal paruguh naon Ya cenah. sapi saya Tapi kuring ini sadua ada nya 10 kabehna mah. 10. Hmm. Anu dalapana ka mana? Kuguhnya eta ka mana meureun buat ampun-ampunan ya. Oh. Ayo atuh. Ayo orang Ngobrol kalebak. itu di lebak. Heula kuring mah motor. Oh, nya sok atuh cadak motor ka dieu kalebak. Nya kapan sih, Mana Pak? tadi ya di lebak sugan ya Oh. Biasana mah aya pamajikan naon ikut nontot pamajikan uing biasana mah aya nyengehel lagi gireun ya. Oke Meunahna ieu mah tiis. Oh nya duh ieu tanggal kado katingal Eh. tanggal kado kae. Lain kado Oh, ieu mah. naon sih ieu? Cerme. Oh, cerme. Ampun-ampunan Nu kieu kado cenah. Oh, juga tanggal kado julan. Lain aya naon nu tadi. Oh, kieu ieu teh. Pak, nya Heeh. kedatangan abdi ka ieu teh cenah ceuk beja. Cenah cek beja baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelahna Di Batur di daerah ieu teh aya dukun beranak anu namina Mainja. Tah awe kuring teh geus 5 tahun teu daekeun kaluar. Cenah ampuh eta teh Mainja teh. Sabenerna mah jang. Di mah teu aya anu ngaranna mah Inja, aya saten wa Inja ngan ieu pisan jalmina. Kitu ge lamun ujang percaya ka uak. Da dinu carita mah Mainja lain Pak Inja. Duka tah dinya mah. Kitu da kanu sanes-sanes mah. Ya kitulah ngarah kudu nyarita mah meureun. Cenah cek batur mah cenah heueuh. Kumaha cenah? Cenah rada ya aya karasana lah cenah meureun sakitu mah saeutik-eutikeun mah cenah gitu ge. Daduh kada abah mah teu bisa naon-naon. Oh gitu nya. Nya sok atuh aya bener bapak malah abahnya. Kek Sambil abah. Kayak urang ngaulang lah ya. Ngulang kunaon deh jadi ngahulang gitu. Iya, Peta can tulung ngopi. teh. Oh, can ngopi. Nya tuh. Kan biasa mah kudu aya udud naon pan. Abah mah pan udud teh pangabeugeuh teh Ya, sok atuh, beureum. kaluarkeun. Sok urang udud deula naon deula. Gampang ngobrol jeung abah mah. Oh, oh. Tah, udud gini nya. Beureum udud mah tuh, ieu ge beureum. Ai kopina. Nya eta mah biasana mah sok nyenghel indungna budak teh. Iya. Ada kot nongtotnya. Kumaha ieu Iya. kumaha? Bisa moal. Kayak orang nyengat udud deula ya. Sok. Pokoknya mah kuring percayakeun ka abah lah. Kuring percaya 100%. Tulungan awe kuring, Bah. Ya, gitu ge lamun ujang percaya ka abah. Percaya Abah bener. ya boga pernak-pernik baheula sugan gitu ge Ah, sugan teu sok. poho. Kumaha tah? Kitunya ya, abah ya. Tepokeunnya ya. Nah, sok. Wah, Reji. Gini. Oh, Bah. nya. Bisaan si Urang abah. murah heula ya nya Oh, ya. sok, Bah. Ya. Wah, aran teh saha? Aran, Aran. Alek. Keke, Bah. Pan anu teu etana ge awewe kuring. Kunaon kuring anu di tanya arana. Setiap malam Jumat mah sok nyanyian wae meureun. Puguh yo, Bah. Malam Jumaah pleng deui, pagi-pagi malam Sabtu. Tuh, mana mah sering. Sudah mani Oh, kerepnya gitu. pan semua teu bareu. Semua teu bareu. Kayaknya orang burah heula ya. Sok, Bah, sok. Pacingtar bakan ngantai rahayuna Budatisari waras juga Cicaragas.
jadi abah. Ditawe ku Bro Soleh delemuk. Wah. Atur. Wah. 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 Bah, Yo. eta mah Oke. tuh jampe nyoel sambel ah Ih, dalam pokoknya mau momen dijamin mati we maneh Eta mah teh. nya. Heuh, ya. Ke balurkeun leungeun Anu maneh nya menang ngabura ku abah teh. Ke balurkeun baleungin mah teu nanaon. apa majik. Pamajikan. Pamajikan maneh. Ngan ingin Nya. tadi Heuh, teh. ya. Maneh anu dibura mah ge nepi ka we maneh ya. Si abah yo kunaon kuring anu dibura bah. Oh nya emang rasikona emang kudu kitu. Emang sarati abah mah gitu kabeh oge. Heuh, pan tadi geus dijelaskeun awewe kuring. Engke ge nepi ka ditu ka pamajikan maneh. Maneh mah dijamin jibru gue poe ieu mah. Ini bau jengkol deui Abah ah. abah teh kan peuteuy. Oh, gitu. Jengkol mah tadi. Kan asa bau-bau kadunya bahnya. Kadu tuh di luhur. Oh, cek kurang eta kado abah mah. Iya abah boga kadu hiji-hijina yo. Montong gitu ge. Motong di dahar. Oh, eta enggak eta kitu, Bah. Hmm. Nya syukur atuh, Bah, tos malah. Benar. Mudah-mudahan nya sing keluarnya bahnya. Amin ku abah. Teu didoakeun ku abah. Ke pokona mah panajemna dipangmawakeun beuleum sepat. Tah, eta emang Ya. pangabeuki bah Pangabeuki? Pangabeuki Oh, sebelum sepat teh. Pangmawakeun ya, Oh. Bah. Ayeuna mah wayahna, Bah, Oh, mau bisa ngeupelan. Kajen ku abah didoakeun. Ngeupel sorangan we nya, Bah, nya. Ngepel tuh abah ge. Nya, Ayo. terus kirang sono nya. Ayo. Ah, pokona ge bawa we, Bah. Ih, heuh sok candak Ya. we, heuh. Ampun, buka saya mah poe ieu. Kirang bara mere panajem rokok, abah kok ti banjut. Ampun, aya 10 siki we model kieu nya jangar stres ujianna ge. Ampunan ah. Banyak. Ayo, ajang ayo. Ayo we si abah ya. Tadi sia ka mana? Abur-aburan wae nya. Ka dieu ya, ngobrolan naon pan? Ka dieu heula ah. Ampunan, ka mana sih meni curinga koe ngan eta rancung we pokolot teh. Ye. Tetap ya. Jangan naon ngobrolan naon pan. Kalau teh kumaha sih begini teh bikin goreng wae nya. Batara usaha naon pan. Oh ini teh bah. Nggak ada yang cara hutang ti kidul ti kaler cenah. Tempor sapi abah 10 nya sadua ada kumaha coba ngitungna. Tadi we nora kita sia punya teh. Ampunan. Dan pada kan Pan kolot mah tah di sawah pan ngarit naon mah coba kan molor jeung molor kos ampun-ampunan. Aji. Sok geus geura ayeuna mah ti batas ayeuna mah geura geus rada meujeuhna mendak. Ampunan ah. Kan usaha naon pan kos batur ka ditu. Ka mana ke? rumah saya mana kita? Di wae rumah udah lain rayang ini barang gawe teh. Kolot mah ngarit naon di sawah pan di sawah ge pan abah karasa disiksa tukang kolektor kan ngentaan duit we. Kolektor henteu pan. Ampun-ampunan. Kene ulah kitu-kitu deui nya. Wah, abah. Ngarakeun buat abah ya, pan abah tadi itu jadi pemandangan di dieu teh. Coba eta calana kok tepi ka di bolongan gitu abeh. Nah, tuh. Emang bolong ya, Bang. Siga pareman gitu coba maneh teh kumaha ngarakeun abah. Iya, emang kakadina. Oh, emang teu kabeuli meureun. Oh, udah maneh mah molor wae rek coba deui calana di mana tuh dah. Beak wae teh pakai gitulah nyawa sorangan mun abah. Nah, engke deui ulah sok ngarakeun abah ya, abah mah kuat istilahna kuat ngabohongan batur jadi pananyaan cek batur paranormal naon cenah. Kamari anu nanyakeun ka euy, kamu reuh. Ku datang kita tadi teh ka abah. Minta cai naon cenah. Oh, aku yang ditungguin ka ditu. Ku abah tadi bohongan deui gua waca jeung abah tadi burak we ku abah. Aduh, abah ini ngabohong sarua. Oh nya, sarua abah ge ngabohong jadina ah. Gara-gara maneh. Oh, nya. Gara-gara Oh. Oh, gede geus ulah kitu-kitu deui nya. Oh, geus sing bener ayeuna mah. Oh, hampura we. Oh. Mana ge? Masa we. Bener nya. Oh. Geus. Mane ka mana maneh ayeuna tujuan teh? Uing tujuan rek ka eta neangan batur deui. Oh, sugan kalayan koloyong ka mana kadinya pihasilkeun nya. Oh. Sok didoakeun ku abah. Oh, Man ah. Oh, Man, bah. Ayo, sok ah. doakeun ya, Bang. Ayo, sok didoakeun ku abah. Ayo. Ampun yang ngebuka minantu.
carikan wanya menang lagi ke duit na ya carikan wanya juga mau carikan Salam. Kumaha hasilna teh nagih teh? Henteu itu ke cenah isukan ya dieu Isukan deui unggal ditagih kumaha sih? Kumaha jadina? Ini hadir dieu na ya. Aya ngobrolna abeh eta anu parele. Parele. Ieu tidak ngarendeng. Dah deketan. Ngedeketan dia. Jadi sokanan nagih teh nu bener. Atuh teu cara gajihna hayang naek, hayang naon. Ngan nagihna teu bener ngan teu meunang deui kumaha sih eta si Jali teh hutang teh. Kese banget. ngomong nama isukan dah dieu cenah Ya, kan kitu jeung kitu wae unggal ditagih. Jadina teh ngaralkeun ka urang nya mah capek. Kumaha sih? sararea? cenah paling isukan ieu lah ngajual sapi jeung kebun lah yang sawah Heuh dicekel janjina tuh ku bapak ke lamun eta mah. Sing benernya kayak menagih deui nya ulah kitu-kitu deui kitu. Beuseung ke bapak ke nu turunna langsung gitu. Bijakeun ka si Jali nya. jadi bijak Tiba hutang 5.000. Ini kok kudu dibayar wae deh. Nagih percaya mah udah jalan. Pasti secara deui ya. Kita tagih wae. Kumaha ieu nya? Masalah aja sih bener deui lah ya. Oh. Apa yang baru dak wae gitu nya. Kan di sini. Di jorak dunungan aja nu nagih wae. Dan yang baru dak wae. Kumaha Pak? Ya randa orang Cikijing itu ya orang kondisi kan enak mah. Ya gitu we sama. Kudu di konten. Kenapa ngariung aya? Naon masalah? Baru gak udah tuh ya? Wah, Ini beneran kebenaran ya. batang-batang lagi nang nganjuk. Aya, iya, aya. Aya, kurang lagi kumaha? Nage ka apa, Bro? Itu Pak Amo, mana buka hutang ka urang. Itu mayar, enggak. Kita lagi kan ngeles ngeles. Ini orang kali itu yuk kumaha? Ayo, Ayo, tenang. Siap we saya mah. Tak bener mau. Bedog aya geus nang asah kamari. Ayo. Atuh ayeuna mah ke si Jali janjina isukan mah. Ayeuna mana katu kan nu sajen tagih deui nya atuh nya. Isukan nu sajen meunang di si Jali kosong mah. Urang ada daun pemasukan ya ka bapakna. Nya sing bener nya lagi nanya. orang naik lain tuh lah Sing hasilnya. Oh, sing hasil. Iya, mana? Ada orang itu. Iya, mana coba? Gitu. Enak bisa balik deui. Rubah nyerang itu Sah nyerang. baturan itu tuh Bang Jali Oh, nyerang nahan mana gablok utang nyerang. Naon nyerang ka urang sih. Salam. Di mah ya. Aya ya, naon loban-loban kieu. Cager juragan. Ah, cager alhamdulillah. Aduh. Iya. Kayak kalah lebet. Ini dia. Pasif. Ada ya. Oh. Sampai lagi lah keding perlu lagi. Kayak SMS lah non. Jadi kieu Pak Mo. Jadi masalah hablon lah. Buka hutang kumaha? Masalah kumaha? Masalah si Jali. Nya Jali. Emang ngomong naon si Jali ka Pak Deni? Ya jadi gitu Pak Amo. Geus teu mayar-mayar lah hutang teh lila teuing. Kayak. Ieu san buka hutang. Ari ka Jali nama da ngomong lagi gitu, nu ka geus bebeakan sapi tanu kolotna teh geus beak 8. Muher 10 teh sadua. Iya juragan mau angkat tangkang nginjum. Buka utang mah yang dijali. Si Jali. Nah, si Jali nginjem teh. Dimana ke 5.000 sapoe ngan cuma 10 kalina sapoe teh nginjem teh. Kali sabulan sok itu Pak Deni. Jadi saja setengah meureun. Heeh. Oh, terbalik atuh anggur Jali gitu cenah mah. Jali. Eta kumaha ieu urusana? Ieu kadang aya ieu lah ya teleponnya aya Iya. sama kadang lah ya. Iya.
Ya kemana ya? Waduh, kali ya kan gitu cara nama si Jali. Ya berapa juragan kudu buka hutang. Berapa? Lain hutang-hutang juragan tak boga anak buah buran nagihanan bro kudu buka hutang. Gitu cara nama ngerakeun atuh Kak Kuring mah jadi salaku pamuda di dia teh. Dah ho, ya dimihakan nu salah. Oh, orang nyari gitu mau dijali teh. Bener lah jelema. Juragan ku kumaha ge gede duit. Da ku kumaha ge ho. Bisa wae anu boro-boro beli preman opat 20 ge kabel diniat mah. Percaya Pak Juragan. Percaya. Balik gitu cara nama teu baiknya si Jali berarti. Ya, Aduh, Kayaknya kesimpulan aku mah jali. ayeuna orang teangannya juga nepi ka yang cacing si Jali juga. Tenggelan kok kumaha. Yang orang cacagannya juga ya. Untuk kisah gedena ya. Yang satu hari. Buat kisah ngasah kamari. Ya gitu nya hampura we pan kitu nya. Hampura. Hampura ya jadi salah paham ya juragan ya. Jadi kita hari ka juragan ya, nama lain tuh Mampura pisan nya. Sore ya teh. Hampura nih. Ayo. Aku pulang tanpa dendam, ku terima kekalahanku. Oh, ngambil kurang. Jali ngerakeun urang. Jadi malikeun fakta ya mah ya.